Dongeng naon? Aya ieu mah. Jadi dongeng ti lemur ieu mah nya. Ti lemur. Teu nyaho pisannya nepikeun ka anatomi tubuh kieu teu nyaho eta budak teh. Awewe. Anatomi Kana tubuh. awakna sorangan? Awak sorangan teu nyaho. Teu apaleun. Nepikeun ka ditatanya nepikeun ka awak lalaki oge teu nyaho. Anatomi tubuh kabeh teu nyaho. Allah. Hiji waktu dikawin ku sultan lah. Sultan. Beunghar pisan. Gitu. Pan teu apal manehna mah ngan saukur ngarasakeun gitu. Hiji waktu dek gawe teh sultan teh nya. Meureun peutingna geus beres bulan madu ngeunah. Ceuk si awewena teh, "Papih," cenah. Papi. Eta ulah dicanak cenah gitu nya. Ari si lalaki na mikir eta teh duit. Ari si awewena eta teh itu. Itu. Geus lah. Kanjut maksudnya. Ulah disebutkan. Aing pan dipiningan sia teh. Jorang wae si Oh, mah. jorang wae. Maksud hayang. Berimajinasi we. Oh, siap. Ini tah nyatosna teh disimpen dina palang dada. Itu disimpen di luhur duit teh. Da sangkana duit, mai lalakina mah aya wawena mah eta. Disimpen dina palangkakan. Duh eta teh cenah mending palang dada. Halang dada. Nya. Eta teh cenah mending geunah cenah kitu nya. Di waktu mana teh ieu kaluhur kitu nya. Set, aya pas kaluhur kitu aya beurit. Gitu ditewak ku manehna teh. Da teh naon-naon teh. Pantesan ngeunah kumisan. Da teu apal teh. Tah apa mantakna perluna pendidikan teh di dinya. Gitu. Pesana eta Pak Budi. Pesana mah eta. Ya. Aya eta nu dongeng cenah teh kumaha? Jongklok. Si mancing wae aduh aing mah Loba ieu dongengna. Ya. cenah teh reuneuh. Aduh. Aduh. Mang ari tilu kembar kana disebutna. Tilu. Kembar. Jadi Kembar. kembar tilu. Kembar tilu. Pon budaya gitu. Si anaknya teh ngarobrol di jero teh. Ngarobrol. Peting-peting keur sepi ngarobrol. Cenah engke mun kubra gadunya hayang naon? Mah hayang jeung kamar nu gede, maneh teu harieun siga kieu. Oh. Cek lanceukna. Ari kan nu kadua teh hayang. Mah pokona mun boga imah teh hayang sing caang we distrikna ulah siga kieu poek. Lanjutnya dia pasan, Ari Dede cenah hayang naon? Dede mah hayang jadi polisi. Naon sababna? Hayang newak nu botak nu sok ka dieu terus utah wae cenah. Bisa atuh maksudna teh. Utah. Saan botak teh mah? Nyiduhan nya. Eta cenah tiap ka dieu nolok gitu wae. Hayang jadi polisi. Hayang jadi polisi. Mulia. Jadi si orang sok ngarobrol mana di jero teh mah. Benar. Kan urang teu apa. Tak apa. Tapi ngomong-ngomong polisi. Aing. Aya hiji bus ya. Bus. Hiji bus nganterkeun nini-nini hungkul jompo. Jompo. Nini-nini jompo. Naik bus. Hiji waktu nini-nini aya saurang anu hayang kiih. Jam 12 jeng. Hayang kiih. Beser. Oh, da eueuh ieu busna bus biasa, WC, naon. Wah. Da teu bisa cenah ieu kiih kumaha. Eta mah nekat teh sini nih dina jandela bukakeun eta mah jandela. Kiih we sebrot. Anjir. Polisi kan ngajanteng sebrot gitu. Walah. Diudak tuh polisi, tilang. Asup kana bos. Tadi siapa yang ludahin saya katanya. Saya sampai basah begini. Pokoknya tadi yang kalau nggak salah kumis jenggotnya tuh pada brewok semua katanya. Anu kieu eta. Aya deui. Aya deui wae. Yes. Sedekah. Di Bandung baheula tahun genep 3. Genep tilu. Cek dongeng, aya lomba kiih pa jauh-jauh. Kiih pa jauh-jauh. Kumaha tah? Aing kudu nangtung ya nyebutakeun. Nangtung tenan naon berat. Kan eta kiih mah peserta kok aduh sia. Ieu nage atuh pabeulit kieu. Gala asup. Siap, mangga. Jadi saha nu kiih pangjauhna? Da teh jompo-jompo tuh. Terempo. Saha nu kiih pangjauhna? Juara lah harita. Pan mikirnya da kiih mah pasti set samet dinya. Jeung khusus awewe. Oh. Aya peserta ka hiji cet ngan samet dinya Bener. Iya. Sok Ibu Mimin nu kadua. Ibu Mimin. Iya, Pak. Rada jauh. Rada jauh. Nu katilu ini kolot geus kieu. Ini ngiringan atuh dan ini ge hoyong kayak hadiah. Tiasa papang tapi insyaallah. Wah, insyaallah.
Ya eta mah euy Mang jon yang ngeyeng we kitu gaya. Yang ngeyeng. Jauh pisan dah. Rusak sia. Si orang kayaknya gitu. So, jadi jauh pisan. Eta nu menang mah. Terus aya cenila anu basa Aya, ini, teh. aya. Ya, aya deui terusanana eta Aya teh dah. ini sarua. Ngobrol teh. Tapi ya mah ini teh nu usahana ngalah manuk. Alah. Jadi sok jualan manuk nu sok dicetan dengan. Dicet di SD di naon Oh, gitu. bola mah Di lu gunung, banyak, ya. di gunung. Hiji waktu incuna nganyang. Terus incuna teh hayang kiih. Hayang Kiih kiih. mah teu boga WC. Di Ya. mana we kumaha maneh we kiih mah. Kiih di luhur bukit. Ya. Rosot gitu. Angin ngagelebuk. Wih, ngahiung atuh keur kiih teh. Manuk. Eta mah cincar eta. Alhamdulillah cenah loba manuk. Wah, cokot. Ninina meureun pamikirna. Ieu parawan wae cenah sakitu kiih di dinya manuk loba. Komo aing cenah geus kolot. Nyobaan si Nini kaluhur. Persotkeun deh kiih, angin datang. Eta mah daratang euy, begu, bagong, buaya. Beda nu datang nah. Beda nu datang nah. Geus teh geus. Geus. Sarua di luhurna mah le. Aya. Awas ya mun Cenges kieu kieu. mun ditanggesan awas ya ku aing baledog sia. Awas, Jeng. Aya Pak Mustafa Beunghar. Pak Mustafa. Mustafa. Unggal poe teh ngurulingan kebon gitu ya. Keur kieu bae. Aya budak leutik di luhur. Keur naon cenah budak teh teh nya? Alah. Budak teh kieu. Teu eta budak teh teu dicalana. Neng ka dieu turunna. Da teh ngelancing teu gaduh. Soal Duit. bere 500.000. Meser lancingan. Anjir. Nah, bagus. Oh, balik kan. Pak Mustafa. Mah abdi pasian ku Mang Mustafa. Wah, indungna teranda mikir, kumaha aing meh menang duitnya. Nah. Aing rek naik we isukan. Tah. Naik tamang si indungna Naik di ka isukan. luhur. Sarua teh make calana Oh, nger. Pak Mustafa. Ya indungna ya. Bu gitu. Cek ka dieu. Ah. 10.000 meuli silet kurun. Tadi kurut. Aduh. Eta sarua yang dongeng Mang Mantanya. Iya, Mang Manta. Kumaha ke poe deui? Aing Mang Manta mah nu apal ieu. Jadi urusan ini mah Eta. dongengna memang timangdul ya teh kabeh ge. Oh. Eta nini tehnya ngantri di dokter. Eta. Di hareupeun taman lalu lintas teh cek Mangdul mah aya dokter THT. Laras. Albusori teh Laras. di dinya ngantri atuh nepi ka peuting. Laras. Si Nini teh. Gitu geus rek tunu. Pas bagian manehna di dokter THT eta. Laras. Nini cenah asup. Udang mah. Sup teh nya. Dok. Pas asup teh langsung we ngadengkah ieu teh. Hei. Dokter teh reuwas kenapa Nini? Ini kan THT telinga heunceu tenggorokan. Salah. Saya teh dongeng Mangdul. Alah. Geus ah. Mata-mata mat itu ya, Pak. Aduh.